jelema hayang bisa maca Quran moal pas 2 tahun, jelema hayang ngarti kana bab salat moal bisa 1 tahun, komo cenah bab munakah, bab zinayah, bab muamalah hesek na kabina-bina tahunan jelema belum tentu bisa daek ngaji balahid sadaya. Eta anak ibu nu saralakola paling ge belajar bahasa Inggris mah bahasa anu pangbabarina tinggal nerus-neruskeun doang. Bahasa Inggris mah heut geura bapak, bahasa Inggrisna father tinggal neruskeun doang. Emak mother, mokolot mother, mokolot paeh modar kadituna nu hese mangat geus wayana ngararaji urang hirup di alam dunia. Anak-anak urang geyeungkeun kita ngararaji komo ibu masya Allah lamun ibu boga anak sampai daek mondok sampai hafiz Quran, anak ibu dididik sampai talar Quran, sing horeng eta indung bapak nu ngabogaan anak sampai talar Quran boga jaminan surga jaga amin. Sebab cek Rasul ketika manusia talar Quran maka eta jelema nu talar Quran teh jaga bakal makekeun mahkuta karena indung jeung bapakna dijaya ka surgana Allah subhanahu. Ner kadege santri mah omongkeun bae cicing di lembur kadang-kadang pan maafna ngomong lamun di lembur kitchen aya santri mah pan di pondok mangkok teu boga, piring teu boga, gelas teu boga, sendok teu boga, lebah nyarimi gayung masjid dicokot. Santri eta taina barokah palan subur insyaallah sawah disingan ku santri. Imam mawa golok ka imah kiai. Kiai, kot sawan kiaina. Aya naon cenah teh? Ulah aya naon? Bijakeun kana santri besok ngising di sawah bisa dicacang ku kula. Kot sawan batu. Adatna santri mah nareuheuneur ulahkeun kana boga masyarakat, punten kana boga kiai na rengse ku santri mah. Komo cenah lamun kiai hareupeun imahna boga tangkal buah geus moal nyisa eta. Beak di alaan unggal peuting, tinggal bingung kiaina ceuk kiaina budak dicare kanan ku aing cenah santri aing teu dicare kanan anak aing teu ngakan buah. Lajuna make jarul halus kiaina hampura mang santri ulah ngalaan buah bae sanajan abah teu ngadeuleu ge Allahumma ngadulu eta kot dimerekan di hadapna ku santri hampura cenah bah Allah mangadeuleu ge teu loba omong Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi jaa bisyari'ati wal ahkam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa qala nabiyyuna Muhammadun wa qala nabiyyuna Muhammadun
as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama fa inna allaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal maytata bima'il matar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun. Kersana para alimil ulama, para kiai, para asatidil kiram, para sepuh, para dewan-dewan guru anu alhamdulillah sadayana parantos tiasa halaladir anu hapunten teu tiasa disebatkeun nami satu persatuna, namun insyaallah henteu ngirangan rasa hormat tur takdim jisim kuring ka sadayana. Kalayan urang doakeun mugi para sepuh, para guru-guru urang sing dipanjangkeun yuswana anu bararokah, amin. Terkhusus anu mulia guru urang sadaya Kiai Asep sebagai pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, pengasuh putra putri daripada pondok pesantren anu alhamdulillah katingali ku urang sadayana kaberkahan tina Kiai Asep anu pohara. Urang doakeun mudah-mudahan ieu Kiai Asep beserta keluarga besar, beserta ayahanda, beserta mertua sadayana ku Allah hirupna sing dipaparin kabarokahan, amin ya Allah ya Rabbal. Tegakantun aparatur kepemerintahan sipil atau militer, atasan bawahan, baik Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus Bapak Kepala Desa menawi aya, urang doakeun mudah-mudahan sing jaranten pejabat-pejabat anu saloleh oge tegakantun ka qori piral anu pohara melengking sawarana. Bo euy ngeunaheun tah henteu eta nu tadi ngaji hayang boga minantu kos kitu atuh pulung bae manehna. Beuh pohara tasawara urang doakeun sing berkah hirupna, amin. Oge pelengkap ieu acara nu jarang disebut ku tukang caramah, hiji tukang son, nu kadua tukang tenda. Hatur nuhun tos ngadarame ieu acara tukang son. Cuk tukang son atuh ngadarame ge dibayar ieu aing. Ieu pohara sona alhamdulillah sawara kula sanajan geus dobrak lamun make son bagus sok rada cager deui. Nah ieu mantep ieu sona laku dikukut ieu ulah dipijeun ieu tukang son ieu. Urang doakeun mudah-mudahan ieu tukang son berkah hirupna, jaga asup ka surga jeung son-sona sakalian. Teristimewa segenap panitia, mang santri, bisantri, para pemuda anu parantos antusias ngarayakeun ieu acara, urang doakeun ku kabehan. Mudah-mudahan ieu panitia santriawan santriawati hirupna sing bararokah, kabehan nu ngaji ti dieu meunang ilmu anu manfaat, oge jaga di akhirat ulah aya anu katinggaleun. Ieu panitia kabeh ngabring ka surgana Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Tegakantun kasadayana jamaah tamu undangan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati, kum sadayana rahimakumullah. Bu, uy, nangtung tacalik ya, kameramen taikeun. Sebab pernah kula caramah tadina dauk tukang kamera terus nahees piheneukeun atuh kula wahuluan. Makana ngeustin urang pada gawe be peuting ieu mah. Kula nangtung taekeun deui, kula dauk tungkulkeun deui. Ulah kaget tenang, ari bagus mah hasilna urang bagi dua. Mamang amplopna kula eusina. Bu geus menang berkat can Bu. Geus emam can.
encannya sarwa kula genca. Insyaallah kula moal hebeul-hebeul sebab ngomongkeun bab ngaji kula isin nu hadir guru kula kabeh. Ieu mah kula itung-itung silaturahim bae ka guru kula Kiai Asep beserta Abah Haji Abudin. Adapun cenah kadieu-kaditu bab ngaji di dieu tempatna ngan ieu silaturahim kula mudah-mudahan aya manfaatna amin. Ya Allah ya Rabbal. Haju terus ya terus. Atuh aja karakter. Para hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Sakabeh manusia nu hirup di alam dunia yakin pasti hayang salamet dunia akhirat. Leres apaan tuh eta? Nu kafir hayang salamet, komo umat Islam mah urang kabehan pasti hayang salamet dunia akhirat. Ngan eta jelema hayang salamet dunia akhirat horeng hiji di dunia teh kudu daek ngaji. Sebab jelema ketika daek ngaji maka kaditu napal hadirin insyaallah bakal disalametkeun ku Gusti Allah di dunia wal akhirah. Amin. Geus wayahna mun hayang salamet urang kudu ngararaji deketkeun awak urang ieu ka pangajian, bapak-bapakna, ibu-ibuna, pamudana sarwa makana pamuda ngararaji. Insyaallah ketika pamuda budak ngora daek ngaji pasti hirupna bakal dijaga ku Allah, akhlakna bakal hade, ibadahna bakal hade insya. Geus ulah dilalaurakeun ieu ngaji teh horeng hese doang tadi masya Allah bunga kula ngadengena budak parawan, budak pamuda umurna masih keneh belasan tahun tetapi aya nu hafal 5 juz, aya nu hafal 15 juz, aya nu hafal 30 juz. Alhamdulillah. Masya Allah. Teruskan ieu ngaji ulah dianggap sepele di samping perintah agama. Para hadirin sadaya ternyata eta ngaji teh horeng ibadah anu sangat istimewa. Makana wayahna sibuk sarebu sibuk ketika datang waktu pengajian menghadirkan awak urang ka pengajian rek kaharti rek teu kaharti nu penting ngaji sebab eta ngaji teh hese. Para hadirin sadaya jelema hayang bisa maca Quran moal paseh 2 tahun, jelema hayang ngarti kana bab salat moal bisa 1 tahun, komo cenah bab munakah, bab zinayah, bab muamalah mah hese na kabina-bina tahunan jelema belum tentu bisa daek ngaji. Para hadirin sadaya geus wayahna urang sanajan teu doang santri ngaji saminggu sakali mah selapkeun ka pangaji sebab hese ieu ngaji beda jeung sakola. Ari sakola mah bu jelema paling jago di ajaran bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Thailand lah jacek kula mah perkara anu babari nu kitu mah. Eta anak ibu nu saralakola paling ge belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris mah bahasa anu pang babari-babarina tinggal nerus-neruskeun doang. Bahasa Inggris mah heut geura. Bapak bahasa Inggrisna father tinggal teruskan doang. Emak mother, mokolot mother, mokolot paeh modar kadituna tinggal teruskan bahasa Inggris mah teh teu hese hot geura. Selamat pagi good morning, selamat malam good night, selamat ngopi good day kadituna, selamat ngojai good jubar baraseuh kata hop geura tinggal teruskan doang. Komo ta bahasa Cina ya aing mah pang babarina bahasa Cina mah nek ngising bahasa Cina na aya arek ni centai babari can ngisang bahasa Cina na can cebok ngisang kurang bersih bahasa Cina na liang tai bau teu hese. Da budak sakola belajar kitu teu hese. Kau mau bahasa Thailand tinggal up doang bahasa Thailand mah hot geura nyatu bahasa Thailandna sakwap sahwap, lauk bahasa Thailandna kakap, hamuai bahasa Thailandna nyala ngap ka ditu. Nu hese mah ngaj geus wayahna ngararaji urang hirup di alam dunia. Anak-anak urang geyeungkeun kita ngararaji. Komo ibu masya Allah lamun ibu boga anak sampai daek mondok sampai hafiz Quran, anak ibu dididik sampai talar Quran sing horeng eta indung bapak nu ngabogaan anak sampai talar Quran boga jaminan surga jaga amin.
sebab cek Rasul ketika manusia talar Quran maka eta jelema nu talar Quran teh jaga bakal makekeun mahkuta kana indung jeung bapakna dijaya ka surgana Allah subhanahu. Alhamdulillah makana wayahna urang kudu ngaji, anak kudu ngaji, kudu resep. Anak mondok teh ulah ieu mah kadang-kadang boga anak mondok jeung anggur bahasana nasib cenah. Aing mah teu kabeneran cenah boga anak tilu nu dua mah cenah nurut daek sakola, nu bungsu mah anggur mondok. Ih pihewaeun teh ibu kitu tah. Cek tatanggana kumaha caritana kitu teh boga anak mondok nasib sagala. Atuh puguh heueuh cenah ari nu sakola mah tah anak cara rager bae, ari nu balik di pondok cenah kesrek be kesrek. Atuh adatna ujian santri mah di mana-mana ge kesper, naon kesper, kesrek permanen. Santri bawa nu mulus kabeh ge secantik apapun anak santri bohong belang jero nama. Hat geura teangkeun. Bukakeun juburna moal teh hideung barang. I bener teh aya caritana santri kawin jeung santri, lalakina santri, pamajikanna santri. Begitu malam pertama pas talakina taranjang buka baju, pamajikanna ngaguak seseurian. Atuh kumaha teu ngagagakna awak saleki doang baju abri. Ngan beungeut doang nu teu belang. Ngalamun salakina pamajikan ja ngagagak seseurian sugan teh manehna doang nu belang. Pas pamajikanna taranjang horeng lebih parah susuna be aya 3. Sisul segede peureup doang na dada. Ya bo geus teuing sanajan kararuprut anak nu penting mondok berkah jelema lamun geus daek ngararaji komo ieu di lembur naon ngaranna ieu mandeg da naon. Iya lembur mandeg kudu syukur ke Allah aya Ki Asep di dieu bahkan aya guru-guru urang di dieu buka pondok pesantren non sababna hiji wilayah hiji kampung lamun ku Allah geus ditendeunan pesantren eta ciri pengundang rahmat Allah. Amin. Moal karasa ku budak mandeg palatin sadaya ku berkah aya pondok pesantren di dieu berkah rahmat unggal waktu ku Allah dicucurkeun ku wasilah budak santri anu ngararaji. Alhamdulillah geus kudu atoh kudu bunga aya santri teh ulah ieu mah kadang-kadang aya santri anggur hewa aya nu hewa kana santri aya nu mana jelemana ulah sok hewa kudu atoh kana santri. Ih senatan kumaha teh hewana jeung santri mah nararakal adatna santri mah nu nurut kabeh ge neuheur kabeh ge santri mah piomongeun bae cicing di lembur kadang-kadang pan maafna ngomong lamun di lembur kitchen aya santri mah pan di pondok mangkok teu boga, piring teu boga, gelas teu boga, sendok teu boga, lebah nyarimi gayung masjid dicokot. Beres nyarimi dianterkeun deui ka masjid nu jadi korban aki-aki lebah subuh begitu ngisang kuat lesang kanjut batur ku minyak sarimi. Adatna santri mah teu di mana neuheur komo lamun cenah pasawahan model kieu pan santri mah lamun cai ngising asal bae na sawah batur sia eta mah. Kudu syukur ibu manggih tai santri di sawah. Non sebabna survei membuktikan eta horeng tai santri lebih bagus daripada surubuk MPK. Kok malah muntos ngakan cangkang tangkil. Ai. Gua acak-acakan badur. Kudu syukur sawah diisingan ku santri ulah ieu melaju kalap bae. Santri eta taina barokah palan subur insyaallah sawah nu diisingan ku santri. Imam mawa golok ka imah kiai. Kiai, kot sawan kiaina. Aya naon cenah teh? Ulah aya naon. Bijakeun kana santri ulah sok ngising di sawah bae bisa dicacang ku kula. Kot sawan batur. Dikumpulkeun ku kiaina, mang santri kumpul. Cek kiaina. Aya naon, Bah? Ulah aya naon dadarian ngising di sawah bae Abah dibokeun golok tuh udah sawah. Hayu geura ngacung sana sok ngising di sawah. Ngacung saurang nu pangdegeulna. Hampura cenah Abah jak kula mengising geleun di sawah cenah nagalengan doang. Allahu Akbar. Santri dilawan adatna santri mah nareuheur ulahkeun kana boga masyarakat punten kana boga kiai narengse ku santri mah komo cenah lamun kiai hareupeun imahna boga tangkal buah geus moal nyisa eta beak di alaan unggal peuting tinggal bingung kiaina cek kiaina budak dicarekanan ku aing cenah santri aing teu dicarekanan anak aing teu ngakan buah lajuna make jarul halus kiaina hampura mang santri ulah ngalaan buah bae sanajan Abah teu ngadeuleu ge Allahumma ngadulu eta kot dimerekan di hadapna ku santri hampura cenah Bah Allah mangadeuleu ge teu loba omong Allahu Akbar gering kiaina adatna aya santri nareuhneur adatna tetapi insyaallah lamun lembur urang geus dicicingan ku santri eta pengundang rahmatur kaberkahan ti Allah amin
geus wayahna yuh deketkeun awak urang kudu daek ngararaji, anak ngaji, urang ngaji, salaki geyeungkeun lamun can daek ngaji. Sebab eta para hadirin sadaya sok loba jelema kadang-kadang diunggal lembur datang waktu jamayahan sabarodo baik bener teu. Padahal mampu pikeun manehna milu ngaji tapi anggur manggul pacul ka sawah. He, ulah lalaora eta. Jelema anu mampu pikeun milu ngaji tapi anggur manggul pacul ka sawah. Horeng jelema anu sabodel kitu, jelema anu nyangsara maneh di akhirat. Apaan cek Kanjeng Rasul? Inna asaddan nasi yaumal kiamati hasratan rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Saknya manusia anu pang sangsarana jaga di akhirat lain tukang ngagarong bae, lain jelema anu tilok salat bae, tetapi nyaeta budak mandeg anu mampu pikeun milu ngaji tapi anggur manggul pacul ka sawah. Aya nu kitu di dieu. Wayahna ka ulah nyangsara awak tadi akhirat geus mah urang loba dosa bener teu? Geus wayahna aya waktu pangajian mah ari awak dibere cager mah nyelap bae urang. Ieu mah kadang masyarakat nama leuwih ti 70 ari lebah pangajian paling ge 4 siki nu hadir bari geus eueuh araheun kabeh. Nu hiji bengek, nu hiji batuk, nu hiji salesma taram ngaji ngomean leho be teu eureun-eureun. Aya nu repeh sugan teu ngadengekeun horeng mah heesna tihang. Kuat nyalan deh ker bae begitu beres kuat ngisik mata. Beuh cenah budak ku ngeunah-ngeunah teuing di jalan ka surga atuh hees ieu. Iwayana ya. Bapak-bapak lebah pengajian ramekeun ku urang kudu doang ibu-ibu. Ibu-ibu mah beuh Masya Allah kulati awal Rajab ngeusi acara Rajaban eta jamaah di mana be panglobana ibu-ibu alhamdulillah. Bahkan tahadus bin nikmah kula boga pangajian leuletikan ge di imah setiap malam Rebo kula ngayakeun manaki bantuan Syekh Abdul Qadir ala kadar ngaos kitab alit sekaligus istighosah jam 8 mulai jam 10:30 beres. Eta hayang boga jamaah bapak-bapak mah 20 ge hese. Maksa anu hadir batik aing harees bae lebah dikirna. Tapi ibu-ibu mah teu kudu diomong. Beuh, lebah nek manakiban resep ngadeulina kuat ngabring. Kadang kula nyeun snack 150 gitu cukup ibu-ibu mah. Resep ngadeulina ngan eta kula peheweuna ibu-ibu kunaon lamun nek ngaji kudu marawat tas bae. Ada sugan kula mah kitabah eusina horeng mah buras jeung bobongko. Datang ka pangajian barang hakan be teu eureun-eureun. Kula mah amprek maca kitab manehna mengakan bobongko. Ngan kula geus teu aneh emang eta penyakit ibu-ibu. Bisa para ustad di tukang bagahan ngaji ibu-ibu ulah kaget sebab penyakit ibu-ibu eta hiji barang hakan anu teu kuat aing. Nu kadua ngobrolna taram ngaji gumbreng pehewan si eta mah kabang-bang emok diobrolkeun. Nu di ngobrol amprekan lieur kana hulungan kula paham eta ibu-ibu sanajan keur ngaji ngararobrol bae karena ibu-ibu mah munasabah nu matak beuki ngomong sungutna aya 2. Sungut luhur jeung sungut handap. Ngan bapak-bapak kudu syukur tetep sanajan sungut ibu-ibu aya 2 tetep nu handap mah ku Allah teu diberian huntu. Beuh budak mun aya huntuan beak dangder urang. Tilu tah penyakit ibu nu kaopat ya penyakit ibu-ibu nu paling populer seragamna kudu gonta-ganti bae. Eta ti mana dalilna kudu gonta-ganti seragam teh? Saayana bae ngaji yeuh ulang ati rosa-rosa. Dan sebabna karunya kan nu teu kabeuli. Heeh nu kabeuli mah gagah make seragam. Lebah nu teu kabeuli kuat teu jadi ngaji batur. Kuat ngalamun di dapur ceuk salakina, "He, Mak, kunaon dia teu ngaji batur ka pangajian?" Kumaha jawabna? "Kamu nanya." Cuk salakina pan dia kitu ngajawabna ulah ngomong kadi-kadi itu deuleu cenah batur mah make seragam kabeh kula mah teh dibelikeun ku kakak pasea lajuna. Ieu mah kadang-kadang naik ngaji Masya Allah kot amprek seragam gonta-ganti poe Minggu pengajian bajuna kuning-kuning kabeh dong tai palin. Lebah poe Jumat lain deh putih-putih kabeh dong kuntul hiber pehewal. Baju kudu rupa-rupa teuing kudu rupa-rupa horeng salakina mah paru-paru mayaran hutang. Ari can beres geus nyokot deui pehewal. Tapi geus teuing ibu-ibu dengkeun kula ya. Geus teuing eta baju sanajan meunang ngiridit, sanajan meunang ngahutang ari pake ngaji mah sugan barokah amin. Makana ngomong ka salaki, "Kak, ceuk kiai ge eta ngaji make baju gonta-ganti barokah." Naon sebabna eta baju anu pake ngaji ku urang bakal jadi saksi di hadapan Allah. Amin. Nu bagus naik ngaji mah teu jadi masalah, ulah make daster soet. Sebab sakabeh perkara anu aya dina pangajian para hadirin eta jaga bakal ngajadi saksi di payunan Allah termasuk urang keur ngaji mules beuteung nahan puak eta puak bakal jadi saksi jaga. Ajar ulah macam-macam. Jaga ibu-ibu budak mandeg nek dibualangkeun kana neraka.
kuat giak be puak nyamperkeun cek puak stop malaikat ulah dibalangkeun dieu cek malaikat sadia aing puak si mumun baheula ari kitu kumaha caritana cek malaikat baheula keur pangajian ditambak isi ieu terus ngakan pecel mules beuteungna teu kuat tahan kuat belak-bak be kaluar ieu aing saksina tas ngaji si baheula jadi saksi eta makana lamun hayang loba nyaksian jaga di akhirat rajinkeun muak we palebah ngaji mah teh ya wayana kembali deketan ke orang pengajian insya ulah sampai orang acuta karena pengajian sebab masya Allah eta pengajian teh jelema nu daek ngaji teh horeng teh ciri jelema anu rek disalametkeun ku Gusti Allah subhanahu insya ta'awas hiji hirup mun hayang salamet dunia akhirat kudu daek ngaji hiji nu kadua lamun orang hayang salamet dunia akhirat maka wayana ya hidup di alam dunia teh kudu daek salat 5 waktu sebab ieu bab salat para hadirin loba disabodokeun ku umat Islam betul apa tidak hop geura pikiran tadi mana jelema kiwari kana bab salat cara ruwek bae masjidna mah bararagus para hadirin sadaya musolana bararagus tetapi nu ngeusina ararogaheun kabeh ge aya salat rada rame magrib isya mah paling ge opatan ge di luar diintipan ka jero nu duana mah tihang komo lebah subuh kadang-kadang diborong eta salat nu bebedugna si eta nu adan si eta qomatna si eta imamna si eta makmumna ge si eta keneh bae ieu jelema kana salat masyaallah tadi mana urang geus loba cuek lebah ngabangun masjid maka bege pada sumanget amprekan masyarakat ditotok ku RT 2 juta sewang cenah urang ngabangun masjid dibayar teu anggeus keneh bae eta masjid bebelaan mah mamatong ka tengah jalan kot 3 tahun di tengah jalan lemparkan saja yang melempar mudah-mudahan hidupnya barokah yang tidak melempar dasar haram jadah kot sawan batur engke mah ganti ibu-ibu bapak-bapak lamun aya budak mandeg mintaan duit di jalan nadana ganti kumaha kasihan ih masya Allah jelema kana bab salat ari ngabangun mah kabeh pada sumanget begitu geus beres ta masjid beres mushola ngeusi nama ararogaheun kadang punten eta kula karunya kanu sholawatan eta nu sholawatan ngeri di masjid ngadengna ge eling umat terus ke eling umat umat teu eling oh bener eta diajak berjamaah kalang ngajedog di imah di masjid rarehe aing sorongan bae lamun kieu carana mending aing balik kot balik batur itu jadi salat ngan memeh balik surak heula dina mik dasarna ge cenah masyarakat 10 jasa begitu ngadenge surak mah kot kumpul kabeh ka masjid anu mau golok sagala edan cenah dia gogorokan di masjid waktu tambah tulak cangkeng be batur dia nu edan lebah aing sholawatan lebah aing adan dia cicing be di imah aing surak dia kumpul cenah kabeh ka dieu makana budak mandeg bisa tukang adan di dieu bisi masyarakat hararese dejak salatna beres adan matak naon goyang dobret hararese jelema kieu dia salat 5 waktu betul apa tidak nah wayana ja urang kabeh hayang salamet dunia akhirat ieu 5 waktu mah sesibuk apapun kehidupan urang wayahna jaga ja urang hirup punten kabeh di dunia hayang hirup bararokah hayang sararenang bener teu sementara maafna ngomong bu jelema lamun geus jauh tinu 5 waktu jang jauheun hidupna dibere barokah ku Allah tetapi sabalikna lamun manusia hidup di alam dunia geus bisa ngajaga salat 5 waktu nah insyaallah kahirupana ku Allah bakal dihadekeun sanajan usahana teu sapiraha kadeleuna susah tetapi dijaga anu 5 waktu nah pasti ku Allah bakal dihadirkeun kabagjaan jeung kasenangan amin ya Allah ya Rabbal geus wayahna salat 5 waktuna ku urang jaga komo urang nu geus kalolot ieu nu geus kalolot eta ulah bubudakeun bae salat 5 waktu modalna untungna arahan di mana dina sunnah lamun urang keur ngora teu beuki salat sunnah geus teuing ngora keneh ieu
tetapi anu geus kalolot mah bu wayahna arahan ta sunahna ku urang meme salat subuh urang 2 rakaat heula tong waka salat subuh heula ibu waktu subuh teh 2 rakaat eta ngaranna salat sunah fajar ganjarana khairum minad dunya wa ma fiha cek Kanjeng Rasul lebih bagus tinimbang dunia jeung eusina ieu ku gede-gedena ganjaranana bahkan lamun bisa usahakeun babaca anak eta beres Fatihah alam nasroh jeung alam taro kunaon kitu karena jelema lamun istiqomah salat sunah subuh babacaan alam nasroh jeung alam taro insyaallah ku Allah bakal dijaga tina sakabeh panyakit amin apan urang teh awak penuh ku panyakit encok nyeri cangkeng nyeri huntu nyeri hulu bener teu kumaha teu ngaran darah tinggi nek kabeh jelema boga darah tinggi mah aya di dieu nu boga panyakit darah tinggi aya hayangnya ubarna rajinkeun nginum minyak kayu minyak sayur nya minyak sayur minyak keletik minyak kalapa hop eta nu mana elos rutinkeun isuk sasendok meme hees sasendok teh insyaallah darah moal wani naik turun meleset soalna ya meme subuh 2 rakaat der waktu dohor ulah waka salat dohor arahan heula qobliyahna ke urang sabaraha rakaat mun bisa 4 lamun teu bisa 2 bae ngan lamun dek 4 rakaat salat sunah dohor memehna teh ya qobliyah salatna jiga Kanjeng Rasul 2 rakaat beres urang salat dohor ulah waka lempang arahan deui sunahna kurang ba'diyah ngaranna sabaraha rakaat mun bisa 4 mun teu bisa 2 mah selangkeun ke urang dari waktu asar meme asar 4 rakaat atau napi 2 dari waktu maghrib tas maghrib deh ulah waka ingkang tipang solatan dauk heula komo nu geus kalolot namun bisa tungguan sampai isya ulah imah kadang-kadang jelema ngakolotan buk geus huisan hutu tinggal 2 begitu uluk salam imam balak umpat jeung budak leutik aya nu kitu di dieu hehe kak wayana urang geus kalolot kudu gablega isin geus wayana urang dauk di masjid tungguan tak waktu isya mun bisa mah ke urang bari wiridan dikir maca sholawat arahan pasunahana der waktu isya asup beres adan nyunahan heula 2 rakaat tas isya na 3 rakaat nu 2 na ba'diyah isya nu 1 rakaatna witir karak balik heeskeun ta awak begitu geus hees ulah diteruskeun sampai beurang wayahna hudangkeun awak urang ti peuting insya isok udang ti peuting isok husnudzon kalau orang dia mah kabeh ge tukang hudang peuting tapi kiih doang aya rada heubeul ngising di WC hudangkeun awak urang ti peuting nu geus kolot mah pantes jasa katingalina umur ngakolotan daek hudang ti peuting jam 3 atau nepi setengah 4 hudangkeun awak lempangkeun ka kamar mandi ngalaudu beres ngalaudu amparkeun sajadah yuh urang salat eta tahajud sanajan sunnah ulah dianggap lalaora sing horeng eta tahajud de padilahna luar biasa kudu ngalaman budak mandeg saumur hirup sakali tahajud ulah sampai aya budak dieu hirup di alam dunia cenah sama sakali can pernah tahajud ulah sampai kos kitu supaya ngalaman bu urang wayahna sakalieun mah saumur hirup urang tahajud komo lamun bisa mah unggal peuting sebab eta tahajud sanajan sunnah tetapi padilahna luar biasa cek Allah dina Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ngeunah henteu Bu sedang bae sakitu mah nya aya keneh sawara ngan geus rada soak bae ibu serak teu Bu capek teu eungap teu sanu eungap batu geus doy nu ceramah mah eungap elos sebab sanajan eungap sanajan serak nu ceramah mah pasti bakal dibarokahkeun bayar deui emang kula jablay dibayar parah ieu budak dia main bayar be ulah sok buyar-bayar ka kiai medusun eta ngaranna sebab lamun aya kiai penceramah hayang dibayar baik cirikeun nu kitu ngaranna penceramah dusun ngan aya anu lebih dusun ngondang penceramah teu hayang mayar tenang ke Asep tenang ulah kaget henteu kula mah saeutik ge sugan ngarep bayaran henteu aya be syukur eueuh piraku ulah sok ngomong bayarnya sebab kula mah sanajan teu dibayar ge pasti bakal meunang
amal amplop deui bae duit be pikiran memang inu hadir jadi banget duit kabeh ya bigang mah bener tadi mana kak teu pamajikan RT teu pamajikan lurah teu pamajikan kiai bigang mah kana duit mah hej sarwah pamajikan kula ge santri ongko hejo jasa kana duit duitnya selapkeun ku kula dina peci 100.000 leutik nyalapkeun panggih beh ku manehna mah aya naonan bota irungna doang anjing herder bae apaan bari molotot kana kula teh nyarekana duit naon cenah nyelap dina peci cuk kula duit sial panggih beh ku dia ulahnya ulah sok ngomong-ngomong amplop ulah sok ngomong-ngomong bayar ikhlas ridho ulah teu dibayar teu di amplop ge nu penting nu hadir kabeh mere doa duit deui bae doakeun kula sing panjang umur sing sehat lahir batin sing tambah milik rezeki sing tambah istri buat tuh cenah behewal atuh teu kudu haliu ieu teh sanajan teu diaminan geus kula mah geus dikitahan bae ku pamajikan ngan nu beukieun deh kana kulana pamajikan mah geus ngitahan bae bibi sindek ngamadu mamangga cenah umi mah ilas ridho di madu ku abi ngan cenah syaratna hiji abi kudu diracun atuh paeh kula terus wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda hudangkeun awak urang ti peuting ulah rarees bae jauh urang teh geus kagolotan ya awak ngakolotan umur ngabeakan geus tereh balik urang teh ka Gusti Allah Subhanahu maka wayana kudu ngalobakeun untung memeh urang balik teh di antarana untung tadi tia qobliyah ba'diyana tahajudna sebab eta tahajud para hadirin fadilana luar biasa cek Allah jelema anu rajin tahajud teh tereh kana diangkat darajatna pat urang kabeh hayang diangkat darajat ieu ku Allah betul apa tidak hayang diangkat darajat hudangkeun awak urang ti peuting istiqomahkeun tahajud lobakeun ngadoa ka Gusti santri nu keur mararondok di dieu wayana ulah hees bae mang santri bisa santri hudangkeun ti peuting lobakeun ngadoa ka Allah lobakeun menta ka Allah mumpung urang keur di pondok keneh insyaallah ketika loba budak santri nu daek ngadoa ti peuting komo rajin tahajud eta ciri santri nu bakal cerah masa depanna amin yuh lobakeun ngadoa ti peuting naon sebabna sebab eta peuting teh sepertiga malam teh ternyata waktu anu sangat istimewa sampai cek Kanjeng Rasul ketika datang sepertiga malam yang akhir jam 3 ngahareup subuh Allah teh nurunkeun rahmatna ka langit dunia langit anu kadeuleu ku urang kabehan seraya Allah teh ngahudangkeun kana urang ngan ku urang teu kadenge mun ku urang kadenge mah beuh eta Gusti Allah horeng ngahudang-hudang ka urang unggal peuting cek Gusti Allah ibni Adam turunan Adam budak bandeg hudang man dalladzi yad'uni fastajiba lahu man dalladzi yas'aluni fa'utiya lahu man dalladzi yastaghfiruni fastaghfiru lahu cek Gusti Allah yuh geura sing saha di antara anjeun adu ngadoa ka aing anu bakal ngabulkeun cek Allah sing saha di antara anjeun anu boga kahayang geura ngomong geura menta ka aing anjeun hayang panjang umur anjeun hayang salamet dunia akhirat hayang berkah hirup hayang loba duit hayang boga anak saleh tur salehah yuh geura menta ka aing cek Allah kiwari waktuna aing anu bakal nyumponan sing sadi antara anjeun anu loba dosa yuh geura istighfar ka aing cek Allah aing anu bakal ngahampura kana dosa-dosa anjeun di tangtangan unggal peuting urang ku Allah setiap jam 3 ngahareup bedug subuh ngan hanjakal urangna keur munasabah hirup urang kieu-kieu bae munasabah hirup urang teu robah-robah jalan di tempat bae ieu kahirupan urang batur mah geus kieu deui geus kitu deui tapi urang mah saurut bae ta kahirupan dagang lain ngalobaan untung hutang be pabalata nyawah menang capekna doang batur mah bagus hasil sawah imah beak ku piit ulah nyalahkeun sasaha karena horeng geus dibejaan ku baginda Rasul tata carana ngan hanjakal urang kabeh ge sararebul betul apa tidak tages arahan ulah sebul teuing ieu hirup urang hudangkeun geyeungkeun awak urang ti peuting istiqomahkeun ku urang tahajud lobakeun menta lobakeun ngadoa ka Gusti Allah ti peuting
insyaallah eta penting teh waktu anu sangat istimewa para hadirin sadaya. Nah geus ieu lah kembali hikmahna dina wengi ayeuna urang hayang salamet dunia akhirat maka jaga 5 waktuna tambahan jeung pasunahana terutama tahajudna arahan insya 2 kalamun urang hayang salamet dunia akhirat terus ya terus henteu capek atuh teteh henteu kulangan teu ngising doang di dieu hade kulang nginum heula hade masya Allah cai herang deui bae budak nasib aing beuting ieu mah biasana pan ceramah mah lengkap susuna aya pantakna spritna kopina eueuh budak di dieu ngan ceherang-herangna ieu mah ari biasana nginum naon kopi di mana dirimu aku menunggu kedatanganmu ayo geura ditunggu mun aya kopi pahit sakalian jeung kaduna hese nungguan kopi mah ayeuna ceherang syukuran bae alhamdulillah hade kulang nginum hade selamat menyaksikan alhamdulillah nu katilu lamun urang hayang salamet dunia akhirat para hadirin maka wayahna ieu hirup urang teh kudu hade akhlak geus akhlak hadekeun insyaallah jelema lamun hade akhlak salamet perjalananna para hadirin sadaya tetapi sabalikna manusia hirup di alam dunia lamun teu hade akhlakna boroning di akhirat di dunia keneh moal salamet heuh cirikeun sanajan jelema loba dunia na jabatan luhur lamun akhlak teu hade ku masyarakat ke pada ngomongkeun bener teu geus ieu lah pentingna akhlak urang hadekeun ngan eta ayana akhlak teh sumberna dina hate maka hate kurang saeutik-saeutik arahan ieu panyakit nu aya dina hate piceunan korehan sebab ieu rajaban hikmahna para hadirin bukan hanya salat bae Kanjeng Rasul sameme Isra wal Mi'raj dadana dibeulah heula ku malaikat Jibril dibersihan hatena dipijen sakabeh panyakitna naon sababna rek ngahadep zat Allah anu maha suci maka urang ge hirup di alam dunia kabeh bakal ngahadep ka Allah mun hayang salamet saeutik-saeutik korehan panyakit hate urang piceun tanu ngaran sirik sombong hasud ria saeutik-saeutik dina kehidupan urang terutama nu paling populer bab sirik eta sirik tepan kadang-kadang nyangkol bae dina hate jelema bener teu teu jelema biasa kadang-kadang kiai ge sirikna gede komo ibu-ibu panggede na awas hati-hati loba bejana ibu-ibu mata tangga meuli kulkas manehna nu nirisan tatangga nu hijina meuli motor kot setruk sabelah awakna dibawa ka rumah sakit datang ka rumah sakit ngadenge beja tatanggana meuli mobil paeh di rumah sakit ieu gara-gara penyakit hate sirik jauhan ku urang naon sirik tadi teh ya kabita bae ka milik batur ulah bu wayahna syukuran urang manu aya sebab ganjel supaya ulah sirik teh syukur ka Allah geus teuin batur mah ngabangun deui batur mah meuli motor deui batur mah meuli mobil deui urang mah ulang geus teuin saayana bae hirup ya batur mah dahar ngeunah unggal minggu urang macana jeung gegesek jeung sambel delan geus teuin syukuran bae bapak-bapak saroa ngadele batur mapan baruga duit ngarokot teh samsu sampurna mil propos ese surya geus teuin urang mah saayana bae taroko jakuari mah loba rokok murah bener teu aya rokok murah di dieu aya MK aya manusia kakalapakan teu boga duit ieu aya deui pan kiwari ST 10.000 sabungkus eta ge sarua seuseut teu boga duit aya deui nu rada putih bungkusna naon HJS khusus jelema susah deui bae eta bahkan nu ngetren mah jus eta jajanan untuk santri teu boga duit keneh deui bae ngan aya nu rada ngeunah naon blit 13.000 20 batang blit eta singketan tina biwir ledeh irung tutung ka ditu hop geura syukuran bae nu aya ka ulah rosa-rosa geus teuin asal ngebul bae ulah ieu mah kadang-kadang sosohoreun nuturkeun batur pugu penghasilan 50.000 sapoe ngarokok surya 2 kamar 32.000 pan hargana atuh ngalenggak pamajika geus ngukur urat bae urang syukuran nu aya ulah sok rosa-rosa
engke nak lamun urang teu syukur pugu ka dituna sok timbul sifat sirik, makana jauhan eta sirik penyakit gede para hadirin sadaya. Awas sirik jauhan ke urang engke sebab jelema lamun lo gede sirik hasud ka dituna, takabur non takabur sombong jauhan na kehidupan urang ulah sok sombong tah hirup sanajan boga jabatan leuh ulah ngarasa pang aingna, boga dunia sukses ulah ngarasa pang sugihna, boga ilmu pinter ngaji gagah itu dilalap ngaleutikeun bae ka ilmu batur ulah eta sombong. Sebab sombong eta maksiat gede. Justru ketika maksiat anu didasaran ku rasa sombong pungpurieun dihampura ku Allah, tetapi lamun maksiat didasaran ku hawa nafsu urang insyaallah eta aya pungpurieun dihampura ku Allah. Naon sebabna tingali iblis, eta iblis ayeuna dicap menjadi ahli neraka maksiat ka Allah penyebabna kunaon sombong baheulana. Tetapi Nabi Adam maksiat ke Allah eta lain ku sombong tetapi ku hawa nafsu na begitu taubat ke Allah dihampura ku Allah. Geus urang jauhan eta sombong dina kahirupan urang sanajan boga dunia ulah ngarasa aing pangsugihna, ulah ieu mah boga dunia usaha maju kuat pihewaun leumpang teh kuat nanggo teu wauh jeung nu susah, boga duit boga milik lain babagi jeung fakir miskin amprekan mulian emas be teu eureun-eureun. Kuat pamajikan ge lamun pangajian 2 kilo geulangna bae, lamun dina pangajian ngahaja ngahadekeun baju kuat diangkat kabeh hampura cenah bu, wah hayang mantek peng kanu kitu tah make kongkorong liontin kuat segede ranginang aing pehewaun leumpangna kuat bongkok begitu ka Tajong ngadakom tengah jalan cek nu susah bado ku dia. Ulah sok sosoheureun ulah sok sosombongan komo lamun boga emas ulah sok dibawa ka pangajian eta ciri ibu-ibu sombong. Ulah teu meunang ngabibita batur teh doraka. Heuh nu boga mah, nu teu boga karunya ngadeuleuh ka kanan ranggem ka kiri ranggem lebah balik ngalamun datang ka imah ko tungkul hareupeun hau cek salakina dia baliknya janggur masuk angin burungkut bae kayak ko dibalikeun antangin ada masuk angin mah ko tembak kana salakina kak di mana-mana ge cenah antam ado mirip jeung lalaki jeung bikang cenah antingin dong urang meuli anting batur. Awas ulah sok sosombongan boga pakayanya. Justru ketika orang ku Allah usaha dibere maju nitip ulah pake sombong tetapi kudu ngaragap dada. Naon sebabna eta jelema bisa sugih punten usahana dibere maju ku Allah rahasiana lain menang awak sorongan tetapi cek Kanjeng Rasul karena aya doa orang-orang fakir. Maka akhlak jelema sugih lamun nek nerapkeun akhlakna anu hade ketika menang milik moal dihakan ku sarongana bae tetapi daek culak cileuk kaburi artina daek berbagi jeung jelema anu pararakir eta akhlak jelema sugih pala hadirin sadaya. Sebab rumasa urang dibere milik lebih ku Allah ieu teh lain menang awak urang sorongan tetapi di belakang urang aya doa orang fakir. Alhamdulillah geus nu sugih terapkeun akhlak urang sing nyaah kanu susah. Komo maaf na ngomong lamun urang usaha maju aya pembangunan pondok pesantren ngahirupkeun syiar Islam eta ulah dideuleukeun. Jelema anu dermawan eta daek ngabantu kana jelema fakir daek ngabantu ngahirupkeun syiar Islam. Sementara orang-orang dermawan eta jaga di akhirat ka surgana luar biasa dibedakeun jeung nu sejen ku Allah. Apan dina riwayat dijelaskeun jaga di akhirat teh aya 4 golongan makhluk Allah anu ka surgana teu dihisab deui ku Allah. Cek Gusti Allah malaikat ropiakeun makhluk aing 4 golongan ka surgakeun ulah dihisab deui ku anjeun. Nu kahiji golongan haji mabrur, nu kadua golongan jelema anu maot syahid, nu katilu golongan alim ulama anu ngamalkeun ilmuna ibadah ka Allah jeung ilmuna, nu kaopatna orang-orang dermawan daek ngahirupkeun syiar Islam ke di alam duniana. Nu pertama dipanggil jelema haji mabrur eta rombongan haji mabrur ngabring kabehan. Begitu datang karena pintu surga cek malaikat ari ieu anjeun di dunia baheula boga amal ibadah naon sampai ka surga ku Allah teu dihisab deui. Ngajawab kabehan kami baheula boga ganjaran haji mabrur ibadah haji kami ditampi ku Allah. Cek malaikat di mana anjeun nyahona praktek haji mabrur? Atuh ti guru-guru kami cenah baheula di pangajian. Cek malaikat ari kitu mah ulah miheulaan guru ka surga mundur teu jadi ka surga. Dipanggil deui golongan jelema anu maot syahid ngabring kabeh. Begitu datang ke pintu surga cek malaikat anjeun ieu ka surga boga amal naon baheula di dunia sampai teu dihisab deui ku Allah. Ngajawab kabehan kami baheula maot syahid ngabela agama Allah ke di alam dunia. Cek malaikat nyaho ti mana maot syahid deui ka surga teu dihisab deui atuh ti pangajian ti guru-guru kami. Cek malaikat ari nyaho ti guru mah anjeun ulah miheulaan guru ka surga mundur
terjadi deui ka surga. Dipanggillah orang-orang dermawan. Begitu datang ke pintu surga cek malaikat, ari anjeun ieu ka surga boga amal naon baheula ke di dunia sampai teu dihisab deui ku Allah ka surga teh. Kami baheula adalah orang-orang dermawan. Kami keur di alam dunia boga taneuh tadi kegepan kabeh diwakafkeun jeung pondok pesantren, dihibahkeun jeung majelis taklim, bahkan aya pangajian ku kami dihirupkeun, rajaban kami panghareupna, muludan kami panghareupna, bahkan kiai anu magahan ngaji tiap minggu ditanggung rokokna, ditanggung jajana, kahirupanana ku kami ditanggung supaya eta kiai bisa ngaji melalui harta kami. Cek malaikat pohara. Di mana anjeun eta nyahona jelema dermawan bisa ka surga teu dihisab deui atuh di pangajian cenah guru kami. Hesek malaikat ari nyaho ti guru anjeun mah mundur ulah waka ka surga. Aya guru anjeun keneh dipanggillah para kiai. Ngabling para kiai cek malaikat moal ditanya deui anjeun mah kukula karena anu satiluna tadi asup ka surga teh wasilah pagahan anjeun keur di dunia. Mangga silahkan anjeun ka surga pangheulana. Cek golongan alim teh teu sanggup malaikat kami asup ka surga miheulaan jelema dermawan. Ari kitu pan ieu kami baheula di dunia bener boga majelis taklim, bener kami boga pondok pesantren, magahan santri, magahan masyarakat, pan eta taneuna menang jelema dermawan. Kami nyeun pondok pesantren, kayuna nang jelema dermawan, kentengna nang jelema dermawan. Bahkan kula bisa magahan ngaji, unggal minggu magahan santri teu mikiran usaha, teu mikiran nanaon, ditanggung jajan anak kula, ditanggung kehidupan kula, kabeas-beas kula ditanggung ku jelema-jelema dermawan, nu penting kula bisa ngaji. Teu sanggup kula miheulan jelema-jelema dermawan asup ka surga sebab kula bisa betul wasilah anjeunna baheula di dunia. Cek Allah, malaikat bener eta alim heulakeun ku anjeun orang-orang dermawan maka nu pangheulana ka surga teu dihisab deui orang-orang dermawan. Alhamdulillah. Maka nu boga harta ulah sombong, hayu gunakeun harta urang jeung dakwah hirupkeun syiar Islam, pengajian urang tanggung sagalana, rajaban muludan ulah sok nuturkeun ka nu susah, nu sugih urang anu panghareupna, ulah imah kadang-kadang nu susah nu sugih nuturkeun ka nu susah pihewaeun pan eta. Asal ditagih ku panitia bah nek muludan grapentan bae cenah nu sejen ke abah mah nuturkeun, kamuana mah nuturkeun. Ya ulah gitu orang nu sugih mah kudu panghareupna contohan anu susah insya Allah. Tak iyalah para hadirin sadaya gunakeun harta urang jeung ngahirupkeun syiar Islam ulah dipake kasombongan sebab eta sombong teh akhlak teu had. Geus hayu saeutik piceunan kurang hasud hewa ka tatangga awas piceun jauh-jauh sebab loba jelema kadang-kadang sentrok jeung tatangga pahewaan sampai berlarut-larut bener teu. Ieu nitip ulah urang kaburu para raeh ulah sampai urang pahewaan jeung umat Islam pangrugi-rugina jelema lamun cenah pahewaan jeung tatangga jeung baraya sampai ka bawah paeh geus geura hadekeun ti kuari sanajan meunang ge eta urang pahewaan jeung tatangga dina Islam teh maksimal 3 poe 3 peuting leuwih ti 3 poe mah teu meunang geus hadekeun ku urang komo ieu punten pisan poe Rebo urang bakal milih presiden pan loba bejana jelema beda pilihan para rasea bener teu. Ibu lamun boga HP tempok kiwari di medsos jelema halal ibu saling gorengkeun saling jatohkeun gara-gara ieu memilih nomor 1 nomor 2 nomor 3 saling gorengkeun urang mah ulah kitu eta akhlak teu hade gara-gara beda pilihan para rasea. Urang mah kudu boga prinsip umat Islam dina memilih teh memilih itu demokrasi. Ketika berdemokrasi umat Islam mah kudu kieu apapun makanannya minumannya teh botol sosro cocok henteu eta wah di dieu ge boro-boro teh botol kopi pahit ge eueuh tenang ti Asep ulah can ulah apapun makanannya minumannya teh botol sosro artina kumaha daharna marek jeung nanaon elos tongkol huapkeun bandeng huapkeun peuteui embah jengkol embah beres dahar inum teh botol sebab teh botol amis kana letah seger kana hulu ngeunah kana beuteung cocok teu geus kitu urang ge milih presiden nek nomor 1 hop nomor 2 teu kudu haliwu nomor 3 silahkan ngan engke beres milih na sing akur deui jeung dulur sing akur deui jeung baraya ulah sok para rasea ieu mah pasea pihewaun seling unggulkeun ulah eta akhlak teu hade pilihan boleh punya tetapi ngajautohkeun ulah ka batur ieu mah sebab kadang-kadang nu nyeun pipesen ngagorengkeun lawan ulah jelema cemen kos kitu mah ulah sok ngagorengkeun kana lain pilihan urang ulah lamun endek mah urang mah dina bab milih eta ulah sok saling unggulkeun tetapi pakai aturan agama. Bagaimana aturan agama ketika memilih? Patokan agama garis besarna kieu wa wajibun nasbu imamin adilin fa'lam bisyar'i eta patokan utamana.
itu secara real agama. Non pihartieuna wajib hukumna memilih pemimpin anu adil, itu patokan agama. Cek ibu-ibu nu kumaha anu adil, jeung urang kabeh gitu wau, bener teu? Heeh bener. Satiluna calon sugan anu wau urang dieu. Allah kabeh ge, makana teu pantes pas ya gara-gara beda pilihan. Allah nu wau urang kabeh ge. Tetapi ketika orang hayang nyahokeun jelema anu adil, pemimpin anu adil, anu diwajibkeun kudu dipilih ku urang, pak lam bisyar'i cek agama. Kanyahokeunna tingali dina karakter agamana. Sabak dana Islam saha nu lebih pas maca sahadatna, saha nu lebih pas maca Qur'ana, saha nu lebih hade ibadahna, ta eta hukuman adil cek pikih pala hadirin sadaya. Akur tante kira-kira. Akur. Lamun geus akur geus. Wih cenah ieu mah sarwa. Tah lamun sarwa berarti sareng geus ieu. Lamun sarwa ieu. Ari lamun geus kaharti mah tadi geus cukup eta. Lamun can kaharti ja akur ieu sarwa. Artina nomor hiji misalkeun bagus agamana, nomor 2 bagus agamana, nomor 3 bagus agamana. Berarti urang timbul kebimbangan dina hate. Lamun timbul kebimbangan dina hate, maka cek agama pabil istikharah, maka jalana kudu make istikharah. Lamun urang geus kapilih mah kurang teu kudu istikharah, imah lamun sarwa. Lamun imbang agamana, urang teh aya kebingungan, maka istikharah. Ari eta mah cenah teu kudu. Ngan lamun bimbang istikharah. Kumaha istikharah? Salat ti peuting 2 rakaat, tas salat ngadoa, ya Allah, kula jadi sok milih presiden, bingung kula calon aya 3, satiluna bagus agamana, tunjukkeun kana kula mana calon anu lebih maslahat mimpin negara Indonesia. Datangkeun isarana sanajan melalui impian di Allah, heeskeun. Maka ketika hees ku Allah bakal dihadirkeun impianana. Lamun urang ngimpina salat berjamaah terus cek imam waladhdallin amin, ulah salah nomor hiji nu dicolok isuk-isuk eta. Lamun cenah ngimpina urang teh goyang gemoy, amprekan kerhes ngimpina joget, ya soring ye, berarti nomor 2 nu dipilih. Lamun cenah urang ngimpina JJS jalan-jalan subuh, Pak Ganjar eta hobina jalan-jalan subuh, berarti nu dipilih nomor 3 isuk-isuk. Teu kudu haliu. Nges urusan bab beda pilihan itu demokrasi, nu penting akhlak kedepankeun, beres milihna yu hadekeun ku urang akhlak urang sing akur deui jeung dulur, sing akur deui jeung bara, insya Allah tah 3 perkara eta taraje kasalamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan urang salalamat kabehan, amin. Yo mumpung awal bulan Roah, urang angkat leungeunna kabehan. Bu angkat bu, ibu angkat, ulah asa-asa angkat paluhur-luhur. Yo angkat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.